Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah nurunkeun wahyu ka Kangjeng Nabi dina pelebah masalah ngaharamkeun minuman nungtut mimiti ayat anu nyederhanakeun, kadua rada keras, katilu keras, kaopat patok geus teu meunang diganggu gugat. Ayat anu terakhir ieu ayat anu geus teu bisa diganggu gugat kana haramna arak, haramna judi, haramna kitu turah taroh azlam, termasuk anu sob patung-patung arca-arca geus teu bisa diganggu gurat-gurat, diganggu teu bisa diganggu deui, patok gurat batu haram mutlak. Nu mantak Gusti Allah ngajelaskeun make bahasa anu indah, cek ahli bilagah geus kateropong ku gaya bahasa-bahasa nage, artina make kalimat-kalimat anu sangat mengarah karena haram secara mutlak tentang minuman jeung judi. Hiji Gusti Allah teh make ayat innama mimitina teh, ya Allah eta teh maedahkeun kana hasr, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir, tamaka innama wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama, ulah sambarangan mun make innama, berarti ieu luar biasa make innama mas sarua jeung kieu lantaran di dieu hukumna teh rijsum min amali syaitan, kulantaran aya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Rawong kuari ku ilmu ma'ani, cek ilmu ma'ani malantaran aya adat koser bentukna inama, lamun ku urang dilempengkeun masar wajeng la rijsa wala syai'a min amali syaitan ila hadhil arba'ah, eueuh anu ijib, eueuh anu najis, eueuh anu panggoreng-goreng, eueuh hiji perkara anu jahat tina pagawean setan kecuali nu opat ieu. Patok geus tama bahasa teh. Eueuh nu pang najis-najisna, pang ijit-ijitna, pang goreng-gorengna, pang jahat-jahatna, pang bolon-bolonna, pang goblok-goblokna. Pang naon deui? Kecuali nu opat ieu. Tah eta bahasa inna mah teh kos kitu. Dilempengkeun make fan ma'ani la rijsa wala syai'a min amali syaitan illa hadhil arba'ah. Entak mun teu ngaji ma'ani mal beres. Mal beres. Ieu nu opat. Hiji khamr, dua judi maisir, tilu ansab, opat azlam. Sedengkeun nu opat-opatanana eta di cadasna aya. Di sepatan aya, di Cikupa loba, pasar Kemis teu. Komo Cilongok mah eueuh bae. Ngan di mana-mana orang Cilongok. Masyaallah. Opat ieu. Mabok baheula mah di kota ku ari handapeun tangkal awi. Masyaallah. Jorhe jasa. Orang kota mah batuk nage homer nu seungit teh urang dieu masyaallah begitu batuk teh kaambeuna buh masyaallah bala-bala jore paneta mabok bala tuh kitunya judi baheula mah hanya jelema-jelema bararia sabae nu baraga duit Cina encek kuari mah kuari di lembur judi naon bae pake judi batung
arca jeung sajabana kitu keneh azlam. Wah masyaallah mantap kurang minta ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere bersih tina panyakit nu opat ieu dibere embung ngalakonan nu opat ieu samping urang oge anak urang mudah-mudahan dibere salamet tina panyakit nu opat ieu incu urang turunan urang mudah-mudahan mun tayang ka Gusti bere salamet ku Gusti Allah tina panyakit nu opat ieu tatangga-tatangga urang nu geus makeun bae mudah-mudahan ku ari mah dibere salamet dibere cager tina panyakit nu opat ieu lantaran ieu mah mengarah kana neraka naudzubillah min hiji. Nomor kedua arak ieu ku Gusti Allah bisa kompet daunkeun jeung ansop. Arak eta disangkopet daunkeun dihijikeun ayatna jeung nyembah ka patung jeung nyembah ka berhala. Sedengkeun kapan eta mah musrik ka manukos kitu mah ieu nginum arak disayatkeun jeung eta berarti ku benci-bencina jeung ku jahat-jahatna ku goreng-gorengna dihijikeun jeung perkara nu goreng jasa. Sekaligus Gusti Allah innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Coba minum arak jeung judi dihijikeun jeung naon dihijikeun jeung nyembah ka patung jeung nyembah ka berhala. masyaallah cek Kangjeng Nabi nu mantap cek Kangjeng Nabi syaribul khamri ka abidil wasan jelema nu nginum arak sarua jeung jelema nu nyembah ka patung. Masya Allah eta teh kunaon eta ku gede-gedena dosa nginum arak dihijikeun beda ayat teh disakompet daunkeun ku Gusti Allah innamal khamru wal maisir wal ansab wal azam raisun. Mantap cek Kangjeng Nabi syaribul khamri ka abidil wasan jelema nu nginum arak sarua jeung nyembah ka patung. Di lembur urang nu nginum bir loba jasa nginum benzen loba jasa vodka macem-macem. Ya Allah ya Rabbi na'udzubillah min. Nomor katiluna Gusti Allah teh atuh ngitah ngajauhan ku bahasa fajtanibu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu. Eta bahasa pajtanibuh teh lamun urang ngaji usul fikih mah eta teh nu kos kitu ngaranna amr sedengkeun al amru ma idza utliqa in sarafatan sariful lil wujub. Berarti di dieu teh aya amr nu maedakeun kana wujub amrun bil ijtinab. Berarti di dieu teh zahirna amr teh kapan lilut atuh siahay dengekeun ku sia. Urang Cikupa, urang Pasar Kemis, urang Bojong, urang Belaraja, urang Tangerang, sakumna bae. Allah teh geus ngahukuman kana khamar jeung judi jeung ansab jeung azlam eta teh termasuk raisum min amali syaitan. Atuh pantadibu atuh Gusti jauhan atuh goblok. Sarua jeung kitu. Awas ya mun teu make goblok. Eta ya. Tah eta pantadibu amr wajib sia ngajauhan. Namun dibongkar satu kalimat encan ieu teh cara Imam Syafi'i dek ngabongkar hukum teh kitu heula preteli disebutna mufradat geus puguh make ilmu sorof geus puguh make ilmu nahwu kuari ku urang di mufradat make ilmu ma'ani ilmu bayan mufradat teh pretel ke mantekan ke timbul be hukum haram padahal di dina Al-Qur'an mah wa yahrumul khamru jawab wa yahrumul maisir ima bahasana innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Bahasana indah luar biasa. Pajtanibu jauhan atuh kumaneh kadina ditambahan la'allakum tuflihun. Manawa anjeun ai hayang ma anjeun teangan ku anjeun kebahagiaan
berarti ngajauhan tina arak jeung judi bakal nimbulkeun falah. Lamun maneh ngajauhan mabok, maneh ngajauhan judi, maka bakal didinya aya kabahagiaan. Dibalikeun ku urang, lamun ja'lul ijtinabi minal falah atu wa idza kanal itimad falah wa idza kanal itinabu falahan atu kanal irtikabu khaibatan. Di mana ngajauhan minuman, ngajauhan judi bakal ngajadikeun kebahagiaan dunia jeung akhirat, atuh berarti mun ngalakonan bakal jadi kabahayaan di dunia wal akhirah. Gara-gara mabok pisah jeung indungna, gara-gara mabok pisah jeung bapana jadi carekan bae, ditundung ku bapana si anak mabok bae mah ngabur lain anak aing sia mah anak jurig meureun. Mun si anak jurig atuh aing ge jurig meureun. Ibut indung jeung bapak jeung pamajikan ku ari pamajikan aja kalamun bae dicarekan ku abah lah dasarna ge mabok malulu indit lah geus di ditu gas wari mah mana si bae di dieu kawin dia geus papisah mah di laku kawin deui keur henteu ge lah daripada boga salaki kos kitu daya ku pamajikan indit eta gara-gara mabok rugi dunia jeung akhirat. Mun gugura ku ari diomongkeun ti jati ka dieu nu sok mabok bae nu geus teu bogana naon ieu di duniana bae ku ari dina bogana ge puyeng bae ulah nyaho jasa ti jati ka dieu bae ulah waka Tangerang heureunan jan nyaho jasa jati koroncong kagambar jasa ku mata hate doyong gelam gembor atuh kabayang jasa jelema-jelema na kos karari itu kabeh ge terus ka dieu ka Sukamantri komo Sukamantri mah jawarauh kabeh kagambar ku mata hate ke kebon kalapa kadinya nu sok mabok teh nyaho jasa ulah sangka aing teh nyaho anak Ki Haji tinggal anak Ki Haji guys terus kabelah dia ka Picung ke Pasar Kemis emang aing teh nyararaho jangkung gede jelema nyaho jasa aing ge mararabok nu kunyin aya di dinya nyaho tah eta nu bebeakan bae nyaho nu marah bae nyaho nu ribut bae kuari nyaho nu walah-wah weuleuh bae nyaho sekitar jati datang ka pendek ting Pasar Kemis mah ka ditu tuh ka mana karena ka naon karena kaputat nyaho datang kaputat emang kiai nyahoan jasa emang kumaha kitu bebeja ka aing jelema-jelemana ulah pajar gaib sia mah masih pajar gaib bae tuh deur ka kukun menyararaho tuh masyaallah nya sok di hareupeun guru hehehe cek anu aing teu nyaweun beureun sia teh tukang mabok nyaho aing kebel-kebel cabok sia ku aing. Emang wani ya letik mah wani kan gede henteu ngagantungkeun bahagia nyantelkeun bahagia Gusti Allah make bahasa la'allakum tuflihun bahagia maneh mun ngajauhan mabok jeung judi lamun ngajauhan mabok jeung judi bakal nimbulkeun kebahagiaan dunia jeung akhirat mun ngalakonan rugi dunia jeung akhirat eta kakarak duniana rugi komo di akhirat nama dibeuleum dikerebakeun dikulub ke di neraka jahanam alhamdulillahirabbil hidat alhamdulillah ja kulubeun tah mah atuh bodoh lah mah Gusti Allah bae tah tapi tetap orang doakeun lantaran kadang-kadang nu babok jeung nu judi teh kapan terjadi di dulur urang terjadi di kawauh urang terjadi di tetangga urang meureun sedih amat mun urang ka sorga nyana ka neraka sedih ja urut sagulung sagalang di duniana urang doakeun mudah-mudahan anu mararabok boh anak boh incu boh dulur boh tetangga boh kawauh diberi taufik Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga manehanana diberi sinar ilahi nyaho kana bener tobat ninggalkeun kabairna amin ya rabbal tambahan deui ku Gusti Allah innama yuridu syaitan wa yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir deuk kumaha bagusna atuh judi jeung mabok mah lantaran ku setan dijieunkeun hiji alat setan teh nyieun alat anu paling luar biasa ampuhna babarieun jasa jang nimbulkeun bagdo jeung adawah teu saha asal geus mabok bae ge teu saha asal geus judi bae ge boro-boro jeung sasaha bapana judi jeung anakna ribut bapa jeung anak gara-gara judi gara-gara mabok ribut anak jeung bapa
jeung incur ribut. Iyalah pagawean jahat luar biasa. Tambahan deui wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Mabok teh Gusti Allah geus ngajelaskeun kana kabahayaanna karusakan anu nimbulkeun di dunia jeung agama, di dunia jeung akhirat. Naon eta teh sakumaha tadi jeung deui ngahalangan tina eling ka Allah jeung tina salat. Mana aya jelema nu babok jeung nuju di haju salat, dina salat teh hayang kadeuleu doang. Moal kuateun nya salat eueuh batur mah cenah geus jadi Ki Haji tinggal Ki Haji. Tetep bae asal mabok jeung judi moal daekeun zikir ka Gusti Allah, moal daekeun salat ka jeung kukumaha ge. Sebab hijab antara dirina jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai mukminin sing narurut maraneh kabeh ka Gusti Allah. Allah tegas ngainstruksikeun tadi titah ngajauhan mabok jeung judi, titah ngajauhan ku Gusti Allah teh kana patung jeung azlam. Adu nasib teh ku Gusti Allah diinstruksikeun melalui wahyu ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok Muhammad Rasul aing nyampaikeun ka sia intina titah nurut ka aing cak Allah wa ati'ullah wa ati'ur rasul, tuturkeun rasul lantaran rasul mah ucapanana lain nang di dirina la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Moal nyarita haram kecuali parentah aing, moal nyarita wajib kecuali parentah aing, moal nyaritakeun sunah kecuali parentaan aing. Aing dek nyampaikeun ka sia teh lantarannya ka sia ngan hese aing teh nyampaikeunana melalui saha ge kecuali melalui rasul. Diutus ku aing seorang rasul Muhammad ngaranna, tuturkeun ku maneh anuti ku maneh perintah Allah. Awas terutama dina mabok jeung judi jeung patung jeung azlam nu opat teh tadi. Na ieu mah dijelaskeun wahdaru cek Gusti Allah, hati-hati. Nurut maneh ka Gusti Allah, nurut maneh ka parentahan Rasul Allah, tapi wahdaru awas hati-hati. Kumaha hati-hatiana? Lamun maneh nurut salamet, mun maneh teu nurut bahaya. Wa in tawallaitum, maka lamun maneh mengo, mun maneh ngabalieur, lamun maneh teu nuturkeun ka perintah Allah, teu nuturkeun teu ngajading kana ucapan Kangjeng Rasul, perintah-perintah Kangjeng Rasul ku maneh teh dihirup, fa'lam kanyahokeun ku anjeun annama ala rasulinal balagul. Mubin Rasul mati kasangkut paut deui nyana mah ngan sakadar nyampaikeun doang. Maneh nurut salamet, maneh teu nurut bahaya. Rasul mah teu aya naon-naon, teu aya gantar kakaitan, teu aya hubungan, nyana mah ngan sakadar dibere kanyaah bae ka umat nyampaikeun ti aing. Andai kata Rasul teh nitah ulah mabok maneh nurut salamet. Andai kata Rasul nitah ulah mabok maneh teu nurut, ih atuh Rasul mah teu kasangkut paut. Lantaran Rasul mangan sakadar annama ala rasulinal balagul mubin, ngan sakadar nyampaikeun. Rasulna parantos teu aya tilar di dunia mah, disampaikeun ku para sahabat ayat ieu. Sahabat geus teu aya, sampaikeun ku tabi'in, tabi'inna geus teu aya, disampaikeun ku asbat tabi'in. Tahun 2011 penyampai lidah Kangjeng Nabi di Jakarta loba keneh, di Pandeglang loba keneh, di Serang Pandeglang, di Serang loba keneh, saantero dunia nu nyambung lidah ayat ieu loba keneh. Ngan hanjakal teh kumaha? Hanjakalna ieu pemerintahna. Pemerintah teh dirina artina nu marentahna ieu adalah bener-bener henteu mengamati ayat ieu. Sehingga nyana teh ngajual ayat. Kumaha ngajual ayat teh? Ai dina zahirna mah ngalarang nyana titah mabok di panggung sapeuting bisa 2-3 panggung, horeng jerona mah ojol ayat eta teh jang meuli meo.
moal teurak kajen ku kumaha ge aya jelema nu mabok didakwahan ku kiai model kos kitu tek ceuli datang ka teurak we moal teurak naon sababna lantaran ojol tamah ojol ayat nyana ngaluarkeun ayat susuganan mancing lain mancing supaya menang hidayah tapi nyana mah mancing supaya dapurna ngebul mal beres nu mantak lantaran ojol deuleukeun geus maotna deuleukeun cek Imam Ghazali deuleukeun geus maotna we trek we kiai nu sok dakwah maot misalnya ieu maot aya eueuh nu zarah umat kadinya ternyata eueuh apakah teu wauheun wauh apakah teu akrab kunaon embung jarah pan nya baheula dakwah dakwah lagi dibayar ieu gua ojol namanya nama dakwah eueuh karasa tapi lamun nyana tilok ojol ku dunya maot Masya Allah nyana pernah datang ka imah aing nasehatan dibere mah dibere tapi teu maksudna nyana teu maksudna angan kos kitu cek pemuda teh Masya Allah keur aya nyana mah urang teh ku sasalaman ge kana nasehatan ku neuleuna ge kana nasehatan komo lamun geus ngajina kana nasehatan emang teu maksud ojol jeung dunia geus maotna jelema daratang ka makomna hadiah ka makomna ziarah ka makomna deuleukeun geus maotna mun biasana ojol jeung dunia pek bae eureun moal aya nu inget teh eta teh rahasia anu luar biasa terahasia anu luar biasa maksudna Imam Ghazali deuk garitakeun keikhlasan jelema deuleu geus maotna bae nu mantak urang zararah katua ka naon kitu ngaranna ka Maulana Hasanuddin ahli ikhlas urang ajarahan ka Maulana Yusuf ahli ikhlas urang ngajarahan deui kitu ka mana kana jadi ka Kiai Asnawi ahli ikhlas asal ahli ikhlas jelema ku Allah digiring-giring ditaku saha eta zarah aya nu ngagiring-giring eueuh di lembur urang aya jawara paeh hayang urang jarah ka dinya atuh henteu pancena sok nganasehatan kitu nya mah marah aya kiai maot teh henteu dijarahan ku muridna acan muridna ge santrina ge teu jarah-jarah acan sangheuk bawatna teu bisa dibobodo nurani mah kunaon eta baheulana jago mah ngajago ngajina hebat mah hebat ngajina cuman ojol jeung dunia lamun ditanya kunaon sih teu daek jarah henteu lah kunaon emang pan ngadidik sia atuh ngadidik ge bae lah aing sok dipentaan pentaan asal aya anu ngaji bae eta murid aing sing ade eta hancengan aing teh sing ade nu nanya masalah baik jadi murid oleh kaum mana teh sekali nanya sejutanya nyen pondok menta nyen majelis menta ojol teh kos kitu ngaran mal beres nyen kudu nyen majelis manyanana atuh aya masyarakat teh nyen majelis aya nyana meuli apansa eta goblok kiai di Singapura kos kitu eta ieu mah keur carita masalah ikhlas cek Imam Ghazali sampaikeun geura ayat bakal ngerenyed geura jelema mun nu nyampaikeunna nu marentahna ieu adalah teu ojol jeung dunia sok wahai para pemuda nyaahan diri maneh jamual ngora bae jeung sing hade isuk pageto teh anjeun bakal maot sedengkeun maot teu kolot teu ngora eureunan geura ge mabok ku sakitu bae nyanana teu boga pikiran hayang dibayar dakwahna aya bae 2-3 mah nu eureun sanajan nu maju aya 10 sanajan unggal penting dakwah menasional tapi di benak hatena nyana teh lain eta nu dimaksudna maksudna mah dek numpuk-numpuk harta ieu mah tinggal maksud lain dibere jeung teu dibere lain boga jeung teu boga tapi maksudna sing ada singkah arti menang nyokot ti mana eta Imam Ghazali menang nyokot tina innamal a'malu binniyat jelema mah kumaha niatna jelema ngariung teu niatna naon niatna teh deuk tahlilan nek syiar kemudian diberi berkatna satrek masalah teka bawa teka jinjing gunya ada satrek berkatna atuh loba jasa masalah tetep bae syiar mah kuari mah jelema dek ngariung tapi nu dimaksud berkatna berkat mending mun satrek pugu cau deh mending mun cau nu beureuh mah cau hansip rugi emang cau hansip aya
kos gitu dah beda niat sih nggak ada niat mantek yang niat sok di non karena sok dibahas-bahas baik ku kiai balikan deui supaya jelas niat urang ti penting dek niat hudang lah yang dek tahajud kasubuhan eta urang geus boga nilai tahajud geus boga pan nilai tahajud masyaallah eta niat jadi kadang-kadang niat eta bakal ngabentuk di akhirat sanajan teu dipigawe niatul mukmin khairun min amali mantak ngaji niatna deleukeun ke kadangana beda ieu sorana beda sora lamun niatna ikhlas mah beda nyelecep ka jero hatena teh rindu ka jero hatena ngeunaheun ka jero hatena teh eta teh bakat tingku ikhlas di jerona ikhlas teh naon teh lain diomong ikhlas mah teu hayang urusan dunia hayang kalem teh hayang dimulai diagung-agung teh deuk nyampaikeun ayat ieu mah supaya manusia bentak mata hatena henteu maksud hayang dibayar kabeneran diagung-agung aja dibayar dibere eta teh urusan batur asal dirina nah iyalah nu hese teh berangkat awalna begitu ngalengkati mah dek naon maksudna dakwah dek naon maksudna ayeuna ieu mah dek dakwah bae ayo ngan eta sok ngomong-ngomong sabaraha jam ieu nya setengah jam bos setengah jam lamun naik kareta mau sedang ka mana ya oh bayaranna ge gede cabok kiai kos gitu mah eta teh ilas eta kos gitu kan eta teh tah piceun mun hayang bener piceun mun hayang bener ieu nyampaikeun ayat ieu disampaikeun di dunia ayat ieu disampaikeun mabok makin menjadi-jadi hese luar biasa nah ye diakhiri ayat nu tadi teh ku Allah wa atiur rasul narurut marane kabeh ka Gusti Allah teh ngalarang melalui Kangjeng Rasul minum arak judi wa atiur rasul tuturkeun turut ku maneh Kangjeng Rasulullah wazaru jeung hati-hati kudu rempan maneh kana berbagai permaksiatan lantaran bakal ngejerumuskeun anjeun ulah-ulah di dunia komo di akhirat nama deui bakal sing jarungkel ka neraka jahanam lamun nurut atuh salamet lamun ngabalieur mengo fa in tawallaitu mani taat mun maneh ngabalieur tina taat Rasul mah Rasul bae tapi teu didenge kiai mah kiai bae tapi teu didenge fa'lamu awas aya rambu-rambu tuh hubunganna naon Kangjeng Rasul mah nama ala rasulinal balagul mubin Kangjeng Rasul mah hanya sekedar nyampaikeun doang atuh ari katarima salamet namun teu katarima atuh bahaya lantaran fajazaukum alaina cek Gusti Allah adapun babales aranjeun kabeh mah eta adalah tanggung jawab kula nurut maneh kukula bakal disalametkeun ka surga teu nurut maneh kukula dijangjian kukula teh bakal dikanarakakeun sakitu bae Rasul mah teu aya patula-patalina naon kitu kene kiai ngalarang niat mah sakadar dakwah bener-bener lillahi taala aju jelemana teh daek darurut ka kiai ih atuh annama ala rasulinal balagul mubin kiai mangan sakadar nyampaikeun doa nurut jeung teu nurut lain urusan kiai mantap kiai ulah marah lamun dakwah teh aju teu narurut marah kiai goblok sia teu nurut ka aing deuk nurut ka aing deuk nurut ka saha sia tolol sia goblok sia eta kiai moal beres sama kos kitu mal beres atuh ieu keur nyampaikeun bae haram riba haram ngredit haram praktek isuk-isuk datang Waalaikumsalam enon ya ampura kiai kunaon aduh doakeun kula bulan kemarin itu bisa bayar kreditan hareup mudah-mudahan boga cek hate ai kamari aing nyampaikeun haram ku ari minta doa ka aing aing teh sih nu kabalingar sebenarnya deres kene mah kos gitu deres nu kieu Waalaikum cerik bang oh nyabikang di bang oh di mana nih oh udah deket cenah di dinya enak aduh cenah daripada ditarik deui ku dealer mau nginjem duit ja iya aduh boga salah kita henteu si budak mun teu onam artina itu
Masya Allah gula ngaji mengaji baik ke kiai ngadenge baik jadi manginjam duit teh jangan bayar kreditan innalillahi wa inna ilaihi kudu kumaha tah atuh teh kumaha nyampaikeun anak nyampaikeun bae ngan can datang ka hatena can dibere hidayah ku Gusti Allah berarti mahal teh anu ngagulak-gilekeun mah anu ngaleungitkeun hijab mah lain kiai lain wali lain Kangjeng Rasul nu mere hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Timbul pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Urang mah alhamdulillah cek para sahabat teh kazamanan karena ayat innamal khamru wal maisir sehingga orang sadar nu tadina osok mabok eureun tadina sok judi eureun tadina nyembah ka patung areureun tadina dunus nasib ngundi nasib baju areureun ku ari mah kulantaran urang nyaho kana haramna ngan ieu ayeuna mah fakal fa bi ikhwanina allazina matu wa hum yashrabuna al khamra wa yaquluna malal maisir. Eta dulur urang tetangga urang nu kamari ieu mararabok kamari ieu jararu diaju ku ari parae eta kumaha kamari ieu meme diharamkeun nyana mabok aju paeh nyana judi duitna pake dahar dirina pamajikan jeung anak paeh eta kumaha nya ai urang mah kuari geus areureun ieu jageus jaho ieu kana haramna ai eta bapa urang emang urang uwa urang kawau urang anu baheulana mararabok paeh kumaha eta iman mah iman ka Gusti Allah tapi can turun ayat saklek haramna arak nyana kaburu paeh kumaha nya eta jol be ayat ieu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآسنوا والله يحب المحسنين. Gusti Allah laisa 'alal ladzina amanu wallahu alam bimuradi teu aya tetep ka jelema nu ariman ngimankeun geus amilus sholihati bahkan beramal soleh junahun dosa teu kadosaan fi mataimu dina sagala rupa hasil-hasil nu kumanehanana di dahar lamun dina arak mah kunyana diinum nginum arak wal maisir hasil daripada judina kunyana di dahar dirina jeung pamajikan keluarga eta mah pan qoblat hari memeh diharamkeun artina jelema nu baraheula iman ka Gusti Allah jeung Rasulna bahkan nyana ngamal soleh ngan encan turun ayat kasaklekan haramna diharamkeun nginum arak jeung judi kemudian nyana kaburu maot cek Gusti Allah laisa junahun teu dosa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihat bagi jelema nu ariman terus amal soleh fima ta'imu dina naon nu kunyana nu diinum arak diinum hasil judi kunyana di dahar asal idza mattaqau wa amanu wa 'amilus sholihat di mana aranjeuna takwa di mana aranjeuna iman di mana aranjeuna beramal soleh asal iman takwa beramal soleh masalah lantarannya maot memeh diharamkeun secara mutlak dikuatan deui ku Gusti Allah summa taqwa amanu inget penting mah takwa jeung iman modalna syaratna asal takwa jeung iman tambahan deui ku Gusti Allah summa taqwa ahsanu nu penting mah takwa jeung ihsan nu mantak aya 3 di dieu teh ittaqau teh loba amat aya rahasiaan teh barang dibongkar ku ilmu bilagah mah nomor kahiji aya idza mattaqau wa amanu wa amilus sholihat nomor kadua sumattaqau wa amanu nomor katilu sumattaqau wa ahsanu aya 3 ittaqauna
loba amat atuh cukup bae hiji ittaqau anu awal mah eta adalah jang pribadina ittaqau nu kadua mah jang pribadi jeung halayak rame ittaqau nu katilu mah jang dirina halayak rame jeung ngalaksanakeun ihsan nu mantap aya iman aya Islam aya ihsan aya syariat aya tarekat aya hakikat selalu kitu bae dina Al-Qur'an teh ya. Nu mantak di dieu ge aya 3 ittaqauna ittaqau nu pertama ittaqau iman ittaqau nu kadua ittaqau Islam ittaqau anu katilu ittaqau ihsan nu mantak ittaqau nu pertama ittaqau syariat ittaqau nu kadua ittaqau tarekat ittaqau nu katilu ittaqau hakikat mantak ge ieu aya ihsan terakhir mah ihsan hakikat ye summa taqaw wasanu ngan kabelah dieuna istimewa Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin Allahumma mika cinta jeung mika resepna teh ka jelema anu nyieun ihsan berarti anu ittaqau binafsihi masa kadar takwa jeung iman jang dirina masih diproses engke di akhiratna nomor kadua ittaqau anu kadua jang bigoirihi jang bisa merean ka batur nyaritakeun ka batur tapi dirina mancan ihsan masih diproses ku Gusti Allah anu henteu diproses mah anu meunang mika dikit cinta Allah ia adalah jelema anu ittaqa amal soleh iman termasuk ihsan ialah wallahu yuhibbul muhsinin nu kumaha ihsan ihsan anta budak Allah kana katarahu wa ilam takun tarahu kanahu yaraka maneh ibadah ka Allah seakan-akan neuleuh ka Gusti Allah mun can bisa seakan-akan dideleukeun ku Gusti Allah berarti teu pernah bae aya mimpar-mimpar urusan dunia teu ojol nyampaikeun Qur'anna teu ojol nyampaikeun ayatna teu ojol nyampaikeun hadisna jeung urusan keagungan kemuliaan jeung teu ojol kana urusan dunia ihsan sieun ka Gusti Allah bagian mun dibere duit geus sieun nya nama Waalaikumsalam ti mana ieu ti atut ai butuh ieu ka duit teh ieu teh pan keheulanya halal apa haram kitu ahli Allah kela dieu kala sabaraha duit yang dibuka teh bu emang tarima bente sabaraha duit teh barang dibuka teh 1 juta lah leutik 1 juta mun 5 juta mah bejakeun ka atut daek 1 juta mah mung pan aya 5 daek kagok ka neraka aduh ngeungan daftaran we cenah daftaran eta naon kadang-kadang KTP maksudna dek di umroh-umrohkeun ieu umroh jadi ganjaran apa henteu kunaon teu berpikir masya Allah ieu ayat lain lalagaan Gusti Allah cukup bae ieu teh make ittaqauna hiji bae cek ahli bilagah mun hiji ge cukup tapi make ayat 3 ieu teh lain lalawara ya Allah ya Rabbi maka idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat hiji mereka 2 summat taqaw wa amanu 2 mereka 3 summat taqaw wa ahsanu masya Allah 3 ittaqauna ge hati-hati sing rempan maneh awas hati-hati karena berbagai paharaman jeung permaksiatan imankeun ku anjeun beramal anjeun kana amal anu soleh hiji berarti syariat tambahan deui ku Gusti Allah summat taqaw wa amanu mentak ka dieuna ge make tafsiran Imam Jalal teh sabatu ana taqwa wal iman di jerona teh geus tetep takwa jeung iman ngan kuari ngalaksanakeun nya nante akana intisari takwa jeung iman tarekat ngaranna suluk disebut berangkat kuari mah lain sakadar iman tetapi nyana berangkat hati teh supaya benar-benar deket jeung Gusti Allah supaya datang ke mana ya supaya datang diri nate ka Gusti Allah emang Gusti Allah bisa ditempuh jalan mana bisa ente naik kereta bisa ente naik kapal atau naik Apollo oh otak nancan datang eta budak Gusti Allah mah di mana-mana aya tapi lain berarti eta Gusti Allah kumaha tuh ngaji nu mantap ge
jangan ngajinya terus baik atau otak nat pendek jasa sih mah campur jeung naon wayah ngaji wayah datang ke imam nonton TV melulu HP bae meuli nu anyar deui oh budak trizi HP na geus mending mun ngarakeun aki-aki geus bau kuburan mamawa HP keneh bae ya Allah ya Rabbi tak aki-aki buang ka warah jas itu para rantes aki-aki bawa HP Gusti ya Allah nu aku ieu pasti aing dipake kagredet ieu ku Amerika naon sebabna perusahaannya napaan waduh bahaya ieu cenah kiai ngalarang meuli HP waduh aing nyeunan HP kunyana dilarang aing mah ngan ngalarang doang ieu meka ya tetep kiai ajeuna ge meuli bae ngan ngomong bae heulanan ieu mah lamun dek bener-bener nyana make ittaqau nu kadua tenden HP selamat berpisah aku mendengar pengajian dari kiai ternyata engkau harus pisah dengan berat hati aku bisa terpisah denganmu tetapi demi menuju Gusti waduh engkau akan aku tinggalkan tapi ai dijual mah moal si HP bisi aing hayang deui setengah hate teh jelema teh setengah hati kudu nalan pican plus meuli deui lain lalagaan ibadah teh nu mantak urang eueuh ngeunah kumaha ilmu fatul muin mah aya ilmu jamul jawame mah aya ilmu tafsir mah aya kok eueuh ngerenyet cenah ibadah eueuh ngeunah asal eueuh ngeunah bae ge kadeuleu jelema mah sinarna eueuh emang kumaha gitu lamun aya jelema nikmat ibadah ngan nyaritakeun nikmat ibadah mah teh mah geus rahasia bae hese nyaritakeunana ngan beda engke sinarna boro-boro ndek nanaon tah pepegatan jeung HP bae ge sakitu hese aing mah jaga sekolot umur 60 tahun ku batur di ustad-ustad jeung di kiai-kiai lah HP aing isin aing geus aing mah moal ku ari mah HP teu boga nonton TV bae atuh ieu bagi berat penyakit bagi si parah ieu mah impus ieu mah kiai kos kieu mah teh TV geus sia mangpaatna aing neuleuhan sia bae ti baheula teh ngan saukur berita bae paling ge anu-anu lah film nyanyi geus teh hayang aing mah geus tah dua tang coba ge dua bae HP jeung TV ieu teh di jero hate diberesihan teu hayang teh mah kos kitu mah lahun walabun teh mah geus aing mah deuk ka Allah bae saminggu bae ngerenyet bakalna hayang meuli deui aduh menang seminggu dari cokot deh HP tidak kuat aku berpisah denganmu jaringanku kurang sehingga undangan ngeriung kok nggak ada yang biasanya kayak ondo sama kos gitu itu bisa pepegatan ndek menuju ke Allah kudu aya anu ditinggalkeun kadaanan ninggalkeun dunia secara total keheureuyan nu kitu bae heulangan lah cenah disebut ortodok geun bae disebut ortodok ge tereh paeh ieu daripada disebut modern haju paeh modern kabawa ka ditu hanas ibadah teu ngeunah pikir tak ku otak ya Allah ya Rabbi ieu ndek naon ieu ieu mah keur carita summat taqwa wa amanu tingkatan kedua tingkatan kahiji mah eta tadi engke aya proses keneh bae Allah teh ieu tilu teh aya rahasiahan ngan saeutik we dijelaskeun ku Imam Jalal teh coba deuleu tafsiran di kitab-kitab lain tentang ayat ieu Masya Allah teu sembarangan Allah nenden tilu takror teh tapi takrorna teh takror teh budak balik takau deui mun eueuh rahasiahan moal dipuat di dieu tah tingkatan kahiji mah nu tadi teh ya takwa iman tapi tetap nyana masih biasa kena baik cuman di mulut tidak sampai di hati waduh sedangkan kan dari mata turun ke hati sia ngarora keneh mah kitu ku hari mah teh geus beres tah eta mah geus tah wa summat taqau wa aman pelaksanaan ieu teh duh
anu kamari teh maharim-maharim dilaksanakeun ku ari manggeus menuju ka Gusti Allah lah tah dibere duit ge ieu ti saha ti anu henteu henteu mah rada gede endek gede dek leutik henteu bae kula nu lumayan jeung nambahan meuli apa Avanza henteu aing kajen teu make Avanza naik angkot aing geus henteu bae cek aing henteu bawa ka ditu sugan hayang ditamban teh hayang kecuali atutna kawin jeung aing kadang sakit atuh misalna lain ti atut bae sarua ti wahidin ge ulah urang pilih sesuai jeung nurani abeh urang di dunia beres di akhirat henteu dicarekan ku Gusti Allah ieu mah jang santri bejang santri aya nu lain santri mah teu nyaho nu hukum aya jang kiai atuh mimba bi komo santri mampan nyaho ieu duit nu kos kitu teh beres ulah peureum manta kunaon peureum sakedeung deui 2 bulan deui peureum iya peureum sabelah mata mangintip ngaranna aya nu kieu bae can aya di ditu can aing kiai kubatur mah aing di ustad aya anu pae ngundang ka aing ngariung ka aing muludan ge aing kaundang tapi ieu aing can diambeun meureun nya jen can ti kulon can aya ti wetan can aya aing mah meureun kunya lain pajar jelema kadal meureun dek ngeunaheun kumaha ibadah ikir carita summat takau panyakit eta teh kos kitu teh geus HP panyakit TV panyakit jaringan-jaringan panyakit duit nu teu pararuguh panyakit lepaskeun geura eta sok kudang peuting usolli Allahu akbar maaf engke bakal kabayang guru ikhlas urang bakal Allah mere kos kitu heula tek bae kiai anu mah meureun ngeunaheun soal aya angke di jero hate Allah tambah ikhlas eta teh dorongan moral anu ku Gusti Allah ditambahan ka hate urang naek urang tek komo wali meureun Allahu akbar lain ngahayal aya ngahayal mah bahaya tek bae ka ditu Kangjeng Nabi mah di Guha Hira sorangan meureun ku nikmat-nikmatna teh ibadah Allahu akbar geus ngeunaheun ibadah moal bisa lamun aya hahalang Allahu akbar kamari 500 lamun kapanggiri asana 1 juta ya ira ya undangan deui nya hayalanna kos kitu beda ieu mah kula mah alal haq bae beda ke pemikiran beda Allahu akbar HP nu eta kekerbek anu anya sabaraha duitnya buatan Cina sih sabaranya cak batur bagus tapi teu rusak kajeun lah isuk bae gitu moal beres cak aing moal komo aya nu ngahape Allahu akbar ting tong saeta iya kana budu aya ting tong wa iya kana saya urang mah kitu salat tetep ceuli datang ka ikhlas bae ge ieu keur carita urang lalagaan beda engke jeung beat mah dina tarekat lain deui doktrin ieu mah keur carita dilalagaankeun bae pikir ku urang moal bisa kajen ku kumaha ge mentak aya jelema norekat boga HP pabatola torikotuhu batal kajen teh zikir 9.000 ti peuting boga HP batal cak aing batal deuleu persyaratanana cenah saya teh wah di torekat hebat teh batal ieu mah teu saha-teu cenah nya mah udang-udangna ge gede geus muka hasapah oh bohong deuleu syarat daya 40 persyaratan masyaallah lain haram mah henteu HP mah TV henteu haram zatiahna jatuh najis teu naon teh mah kos kitu mah tapi bagi nu norekat teu meunang henteu meunang badak amun aya kiai hebat sorbanna ge ngangsar ka handap tapi make kene HP geus ieu mah syariat kene ieu mah bangsa nu pidatona hayang duit ieu mah nu kos kieu mah geus kabaca ieu mah kabaca keur carita nomor kedua summat taqwa aman lain lalagaan nomor katilu mah geus jadi summat taqwa ahsanu sieun ka paharaman
Cieun kapermasiatan khususna nu opat tadi umumna kuliah ing paharam. Kemudian manehanana teh geus ngalaksanakeun perjalanan nu tadi teh kuari mah geus asa deukeut jasa jeung Gusti Allah pan urang teh diangkat jadi wali karas. Mentak dipertanyakeun jelema sih jadi wali karasa apa teh karasa jadi wali teh aya nu henteu ngarasakeun eta keur nutup-nutupan karasa mana karasana asa eueuh dunia teh nu aya ngan Allah doang geus nyana teh engke asa kaduhung hirup nu kamari ieu duh aing eta Imam Ghazali caritakeun kos kitu Imam Ghazali geus diangkat jadi hujatul Islam tapi can jadi wali begitu trek jadi wali eta nu kamari magahan ngaji teh eta mah dosa aing magahan ngaji aing ngarang eta teh dosa aing dosanya kos kitu teh eta ngarasa dosa sebab orang teu ngeunah tama ibadah kos ketika ngeunah ieu we ibadah nu bener mah ieu cekeuna tuh ya Allah ku ngeunaheun ibadah teh geus teu boga pikiran naon iyalah summat taqau wa sanu sedengkeun ka dieuna Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin lain leutik-leutik ayat ieu teh mantap ge masyaallah hiji ku Gusti Allah dihampura dosa-dosa jelema anu baheula nginum arak hajung ngimankeun jeung amal soleh lantaran nyana nginumna teh meme diharamkeun secara mutlak kakarak aba-aba doang aju kaburu maut kitu keneh nyana barang dahar tina hasil judi eta ge sami bae dihampura lantaran can turun ayat secara mutlak berarti luar biasa Gusti Allah mah ari encan datang ayat mah tetep bae dihampura kos urang ibadah aju teu nyaho dihampura bae mantak ibadah mah makin bodoh makin gampang jih atau makin gampang urang deka Mekah kemudian aya nama toab sedangkeun lamun toab teh kapan kudu boga wudu jaat toab ka salat sedangkeun kuari hese ngaraksana lantaran atupan jelema teh ribuan urang kakarak ge salengka geus aya jelema urang takroni nya hideung antal jeung urang mending mun putih mah nya hideung nya batal man geregat teh urang kitu mah urang kalau urang India atau Pakistan tapi nu geulis teh bagon nu teu geulis mah nya keur toab sih ditakeun geulis andai kata sia mapan kitu bae pikiran teh batal kumaha tuh ji atuh taklid ke mazhab Hanafi mantak naon jam mazhab Hanafi mah teu batal mun antel kulit jeung awewe aju taklidna di mana ieu ti wuduna keneh apa ti toabna tergantung jelemana lamun santri ustad kiai taklidna ieu adalah ti wuduna lamun jelema teu mondok kuari ka Mekah titah taklid ti wuduna ge teu bisaeun bingung nya geus begitu wudu sampai engke bae tah dina toabna abdi taklid ka mazhab Hanafi nu cek mazhab Hanafi mah antel kulit awewe jeung lalaki teu batal geus bae wuduna Syafi'i tapi nyana toabna toab make Hanafi jang nu bodoh mah atuh sanajan didedet ke emang bodoh entar cek Kangjeng Nabi al-amila madhabalah nu bodoh mah teu bogaeun madhab sebenarnya mah geus asal salat bae habek geus lah mentak beuki bodoh beuki babari kos solusi ya geus gitu keur carita ulah ngahesekeun ka nu bodoh mah iya tuh nu bodoh dihesekeun memaldaikeun salat aya nini baheula ka abah cenah kula ieu kiai di ka Mekah ayo atuh jaya maka jangan teu bisa babacaan teu kudu babacaan nih nu bisa bae naon nu bisa mah jakul ge balelol cek nyana teh zaman baheula ieu anjeun kula mah lah cenah maca kulu ge ulah maca kulu sa sholawat beje nu baca sholawat ge teu kudu babacaan babari meunang kiai teu kudu babacaan teu kudu eta cerita tangga mah babacaan wah temen bodoh nyana asa pinter banda aduh nyana dakwah di ditu cok kidamiati ge teu meunang babacaan ngunaheun ja ka kidamiati mah aing ngaji manasik gitu mah hese jasa da ka kidamiati mah teu kudu babacaan cek nyana ge ngunaheun hebat panda atuh tita babacaan kumaha boro-boro doa manasik kulhu ge balelol aduh ulah ka Mekah burung atuh jang sanyanaeun mah asal ka ditu bae muter milu muter saing milu saing guys kucing-kucingan los
Entek abah babari bae. Masya Allah ngeunaheun sarua jeung Ki Bustomi. Mun nanya masalah teh babari bae tak Ki Bustomi ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ka Mekah cenah kula aja teh bisa doa anak kulo bae kulo. Kulo cek Ki Bustomi teh. Tohap kulo bae saing kulo deui. Ya kuluna sabaraha? Sadekna sia. Ya sadekna sabaraha? Mun 10 we 5 habak cek. Sarua ta abong saguru berenana di dia jeung Ki Bustomi teh saguru di Ki Prawira atuh kitu bae. Babari nu mentek ngeunaheun ka Ki Bustomi mah euy cenah 5 bae kulhuna ge. Eta hartina lainna naon kiai teh ngangeunahkeun bae. Nu bodoh mah dipaksakeun ge hese bae. Tuh aju ieu si ustad milukan nu bodoh atuh ulah bego. Ustad Usada tiwuduna kene taklid atuh. Masya Allah, tuh geus beda-beda ke derajatna di masjid teh. Ieu mah bodoh, ieu mah santri, ieu mah geus ngaustad, ieu mah geus nyai, ieu mah geus wali atuh beda-beda. Ngerendengnyana beda engke tahapanana. Nganu jelas mah asal menang pangampura Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bae pebatalanana ari mazhab Syafi'i mah teu batal, ari mazhab Hanafi mah teu batal. Mazhab Syafi'i hitut batal, atuh Hanafi ge hitut batal. Ke sia hitut aing mas Hanafi. Batal, aing ngising nyaonya ngisingnya. Teu beres. Tuh, kemudian ditajong kalau getih mimisan batal cek Hanafi, cek Syafi'i mah teu babari. Geus antal doang teh jauh urang kaluar getih jacarang. Jaterab atau jacarang keluarga teh carang geus eta bae tah ka madzhab Hanafi. Jadi teu meunang hiji naon kitu ngaranna hiji pagawean ku dua mazhab tah eta doang nu teu meunang talpek ngaranna. Hiji pagawean dua mazhab teu meunang. Mun hiji pagawean kudu samazhab bae. Urang pagawean wudu samazhab, pagawean toab samazhab teu meunang. Wudu nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang. Atuh toab nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang. Hiji pagawean dua mazhab teu meunang. Nu bagusna mah ti wuduna kene, wuduna Hanafi, toabna Hanafi ke ka salatna ge terus kitu Hanafi saharita mah. Acenah salat mah henteu mangga, masalah. Tah eta kos kitu. Nah, lamun orang ayeuna dua pagawean teh kumaha teh teu kahar teh dua mazhab teh kumaha kieu. Urang ku ari toab ngamazhab ka mazhab Hanafi ai praktek terap taklid deui aing ka mazhab Syafi'i. Jadi berarti ya mah taklid ba'da kajadian tuh bae ngeunahna lah cek urang lembur mah sabada kajadian taklid okos kieu tadina urang kudu Syafi'i aju toab bae Syafi'i kene barang antel hi antel Hanafi mah henteu taklid harita. Jadi sabada jadi karak taklid teu naon jang nu bodoh. Nu mentak beuki bodoh beuki babari ibadah mah nu mentak urang ge hadena bodoh alhamdulillahirabbil. Taklid aing ka Hanafi begitu. Geus taklid dia ka Hanafi ye. Geus taklid dia ka Hanafi ye urang toab antal jeung awewe teu batal aing mah Hanafi antal deui teu batal. Malah mah Noel nya teu batal. Abong-abong teu batal Noel gelut sia di ditu. Mulai keur carita doang teu batal. Terap baca Hanafi batal kan aing ka Syafi'i. Syafi'i baca teu batal balik aing ka Syafi'i. Cenah ge urang taklid sabada kajadian teu naon Syafi'i geus aing lah pokona mah. Geus Syafi'i ieu tak kuari ieu. Ieu mah keur carita heulanan, keur carita. Antal je jeung Hanafi jeung awewe. Hanafi deui. Ieu mah budak batal-batalna. Batal-batal modar bereuni mah. Keur carita talpek hiji pagawean teu meunang dua mazhab. Mun geus samazhab samazhab bae. Ketika nyana di mazhab eta batal atuh geus bubar. Jadi megatkeun Islam eta nu kitu ngaranna murtad. Geus kulantaran Islam pasol ngaluarkeun qat'u ghairil Islam. Megatkeun lain Islam mah teu murtad minal ibadat tina berbagai paibadahan. Contoh
salat malain Islam ibadah di jero Islam. Islam mun teu salat teu murtad. Teu salat berarti murtad. Zaid teu salat teu murtad teu, tetep Islam sanajan teu salat. Di akhirat ka surga bae aja Islam. Sanajan teu salat tetep ka surga bae. Ya biasa di kulu baheula sakedeung. Ngan Islam mah pokona baheulanan tuh. Jadi teu salat mah ulah dihukuman kufur atau murtad teu. Mantak ambalayah bae teu salat. Kalau mun urang nu ladeuleug guari di pamarentahan ambalayah nu teu salat. Urang neuleuh di palemburan pedagang teu kaburu ku daganganna teu salat. Di pemerintah jeung dagang mah pantes teu salat ge emang pinarakaeun nya mah. Ieu di lembur ngurusan nagara teu, urusan pausahaan teu, sarua teu salat deui. Tong parah jasa tah mah. Parah ta eta tetep henteu kaluar ti Islam, teu murtad henteu. Kecuali lamun ditanyaki kunaon saya teu salat. Lah salat teuing jag-jajan nu salat ge karitu keneh bae. Aing teh salat, Izaid salat. Jacak aing mah bagusan aing. Sok ta jelema teh. Talamun nyana ngomongkeun kos kitu istihza kana salat. Ngomongna istihza. Aing teh salat, Izaid salat, tapi jacak aing mah naon hartina salat Izaid bagusan aing mah kos kitu mah. Teu kudu salat, tah nyaritakeun teu kudu salat, istihza kana salat, murtad. Ngadeta, beda tuh setik tuh. Lamun teu salat bat teu murtad. Geus teu salat, saya kunaon teu salat? Henteu bae tuh. Maksudnya ngelawan sian teu salat jieu teu urusan ibadah ieu atuh ente bae geura salat. Masing-masing lah ibadah ieu. Teu masalah. Artinya teu masalah teu murtad. Tapi lamun kieu mah ngomong sia salat bae, aing teu salat. Bagusan mana coba sia nu teu salat jeung nu salat? Cacak aing mah bagusan nu teu salat. Aing mah tilok maling, sia mah salat maling bae. Cak aing mah teh naon artina salat? Salat bae ge horenganan maling. Aing mah teu perlu salat. Tah eta ngaistiza kana salat murtad. Kana salatna ngaistiza tah ngomong kos kitu tah ulah. Lamun kana balikna lain istihza teh teu. Salat bae sia. Kita kusaha sia salat. Ja aing meneuleuh sia salat kos kitu bae. Salat terus, main gapleh terus. Atuh bandingan aing mah teu salat, main gapleh terus. Bow. Parahan saha tah sih? Masyaallah. Kuari teu puasa mah kan ibadah. Ibadah puasa mah lain megatkeun Islam, ari Islam mah kayakinan nu aya di jero hate. Kuari mah megatkeun puasa. Lain megatkeun Islam lah siap percaya bahwa puasa teh wajib, percaya tuh aing mah. Pan sia teu puasa, ya urusan teu puasa mah teh lain deui. Kunaon tuh? Henteu teh mah aing mah henteu bae pokona. Pokona aing mah henteu bae soal puasa mah. Pan selain siap mun gering meureun, urusan aing teh mah. Urusan aing nekadkeun bahwa puasa wajib, aing nekadkeun aing ngaji sarua bae. Sia ngaji di Cilongok aing ngaji. Sia di jero majelis aing mah di tukang ngodok. Beda posisi doang. Atuh masalah. Ngan aing mah teu puasa, urusan aing teh mah. Tah eta nyana teu puasa, teu pegat Islam mah tetep di akhirat ka surga bae. Ka surga bae tetep nyana masalah. Teu salat asal ulah pegat Islam, surga. Teu puasa asal ulah pegat Islam, surga.
Mantak lobalah di urang nutup puasa. Nutup puasa berapa lah ya di urang? Di Indonesia mah among lain negara Islam. Undang-undang di urang menutup puasa ditangkap. Undang-undang nutup puasa ku urang diamankan. Malah di Jakarta mah pokoknya puasa tidak puasa urusan masing-masing, tidak usah di RU-RU non itu RU. Geus ulah dihaharuan geus. Ahok nyaritakeun udah urusan puasa mah bebas-bebas aja. Bukan karena nyanana teu puasa. Jeung teu neuleuh mayoritas. Asa teh akur bae padahal minoritas. Kristen di negara orang minoritas, Yahudi atau Katolik minoritas. Tapi minoritas ya hampir ngalahkeun mayoritas. Hampir ngalahkeun mayoritas. Mantak isi nu salah pamarentah apa urang. Urang rakyat mayoritas hargai atuh kudu aya undang-undang menghargai mayoritas. Mun kula jadi DPR-na dijieun ku kula undang-undangna. DPR natunya hona tuh. Jadi sarua bae demokrasi ongkoh demokrasi tapi demokrasi itu jelas. Tapi deuk kumaha ieu. Geus we koski sabodo geus teh mah ieu urang keur nyaritakeun bahwa ucapan anu ngupurkeun kaluar tina kaislaman bentuk istihza. Geus model heula nu tadi lamun keluar tina Islam murtad teu salat mah lain Islam ibadah teu murtad, teu puasa mah lain Islam tamah sakadar teu ibadah puasa teu murtad, teu munggah haji awak sehat dunia loba kesempatan aya tapi nyana teu munggah haji atuh teu kaluar tina Islam tamah aja ibadah da kaluar teu kufur nu kos kitu mah. Ngan dibuatlah aturan di negara syariat mamun teu salat negara kudu manggil teu puasa kitu keneh munggah haji ngan tarohi munggah haji mah tetep nasehatan ku ieu mah keur carita di Indonesia mah masyaallah henteu dititahan ge munggah haji teh kuotana kuari urang lamun daftar kuari menangna engke tahun 2028 coba ge kuari jadi lamun kuari kitu 2015 kalau lamun kuari daftar menangna 2008 sabaraha tahun sabaraha 13 tahun kara ka Mekah. Mun kuari daftar umurna 60 tambah 13 ente kudu ragang ti kapal tama kubur geus ieu keur carita gad tetep daftar mau daftar bae ulah kieu lah cenah kieu dek daftar umur geus kolot aju lamun daftar menangna 2028 berarti 13 tahun lah kula mah geus moal munggah haji ji atuh ditanyakeun ke di akhirat encan gugur tate sing hade kewajiban haji naku sebab teu daftar awas di akhirat bakal ditanya Zal ulan sia kuari waktu di dunia kuliah teu munggah haji abdi Gusti mun daftar nungguana 13 tahun eta mah urusan 13, 12, 15 eta mah lain urusan sia tapi sia kulantaran teu sejak daftar sakitu dah. Nah sia kulantaran teu sejak daftar munggah haji maka memeh ka sorga mesti ka neraka heula can gugur teh kata kelipanan tapi lamun Zaid ulan bara umur 70 waktu maot abdi ieu 75 munggah haji ente Gusti Maha Uninga daftar abdi waktu umur 60 abdi daftar ajo kulantaran pamarentahna ngambai abdi mah geus rindu jasa ka Baitullah hayang munggah haji
tapi ternyata Gusti satahun deui abdi rek munggah haji ku Gusti pan abdi dipundut eta mah Gusti nu salah wes ya aju sambarangan bisa bodoh Gusti tama abdi geus sejarah ke Mekah abdi nungguan 13 tahun nah iya abdi rindu jasa Gusti maha nyanggakeun sadaya-daya panggil ku ari camat-camat aya teu daftaranana aya kok ieu dilambat-lambat lain urusan abdi tama urusanna depag panggil depag jeung bupati-bupatina heula bupati sebagai kepala daerah mohon abdi aya daftaranana teu ngaran Zaid tadi nagara sia aya kunaon dia teu diberangkatkeun urusanna lain abdi mah urusanna SPPT pembangunan jalan abdi mah eta bae sakolahan urusan munggah haji ku abdi geus diserahkeun teh ka depag saha depagna panggil wah ini dilambat-lambat abdi ge meunang instruksi ti ditu ti provinsi saha provinsi gubernurna panggil atut oh boro-boro ngurusan nu kitu cak atut abdi mah santren ngan teu ngaji-ngaji ganti ku Rano Karno panggil Rano Karno oh urusanana eta mah urusan depag aya kanwil di ditu panggil panabdi ge aya menag menteri dalam negeri tama urusan nanyangakeun we ka pusat ka ditu pusat dipanggil well dia dilambat-lambat terus ditanya alasan demi alasan Jokowi maju terus mah geter-geter Jokowi Masya Allah marugan gua tapi lamun beralasan masa mun teu beralasan ieu alasanna nu mantaki dilambatkeun hiji teu katampung di Mekahna nomor kahiji nomor kaduana nu mantak dilambat-lambat ieu teh kitu hotelna teu mahi di samping Arafahna hotel-hotelna lamun disakaliguskeun Gusti ieu urang Indonesia pan lain Indonesia bae aya Pakistan aya India aya Turki maka nu mantak dilambatkeun teh supaya teratur ieu di Mekahna naon deui katiluna mah Gusti hampura naon lah eta mah lah eta mah naon aduh Gusti mah mal dibejakeun sia goblok dibejakeun daftar 20 juta nungguanana 10 tahun 15 tahun nah ieu teh kapan aya anakan abdi butuh jangan bangun negara tina anakna eta lamun nunggu teh aya kitu 100.000 manusia mungkin 200.000 manusia mungkin 300.000 manusia 500.000 manusia 1 juta manusia nunggu saurangna 20 juta kuari kali 10 tahun berarti sabaraha duit anakna teh eta teh aku sia dikamanakeun lah Gusti geus ulah ditanya abi makan nerakakeun we Gusti amal bisa dekuku wage beres engke ujianna di akhirat mah di sidang moal aya nu kaliwat hiji-hiji atan berbagai alasan-alasan bener jeung teu bakal kajahoan ke di akhirat kuari bisa sumput salindung urang alasan-alasan baik urang ka masyarakat ka keluarga tetapi di akhirat bakal dibuktikan masyaallah dina surat wal adiyati dhabhan wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati summa fa azamna bi naqa fa wasatna bihi jama innal insana li rabbih lakan wa innahu ala zalika la syahid wa innahu lihubil khailas afala ya'lamu idza buthira ma fil kubur wa husila ma fis sudur
bakal diborekel-borekel ke naon nu aya di benak hati urang. Ieu tah urang kudu rada di pikiran teh eta. Masyaallah, sakedeung hirup di alam dunia. Keur carita urang sumput salindung aya kauntungan pake meuli mobil nyeun imah kawin deui ngan saukur kanikmatan sabaraha taun tapi di akhirat dibeuleuh. Kudu mikir kadinya wa husila ma fis inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Tetap munggah haji daftar bae. Malah nu hebat mah begitu orang daftar menang 1 tahun maot boro-boro 13 tahun 1 tahun maot kubur. Eta unggal tahun roh orang milu munggah haji kamu sampai kiamat terus munggah haji bae. Masya Allah, lamun kiamat 1000 tahun deh 1000 kali munggah haji, lamun kiamat 2000 tahun deh kaharep berarti 2000 kali munggah haji. Mantak begitu dihudangkan di kubur, Masya Allah ganjaran munggah haji nanyana beratnya salantaran 2000 kali munggah haji. Kagetnya lagi jak kula macan munggah haji tetap cek malaikat itu tulisannya 2000 kulanan can munggah haji loba omong sia bingungan nya lagi aing can munggah haji tapi tulisannya loba jasa barang di sidang orang eta daftar geus siap berangkat tapi nya maot ganjaranna gede. Mantak maningan orang ke Mekah paeh apa maningan orang ke Mekah balik deui mah. Nah, kiai cenah mending balik deui bae. Balik deui bae. Sia teu butuh ganjaran ulah kitu kiai. Tetep balik bae. Ya. Jadi tetep bae daftar, urusan ka dituna urusan Allah. Urang jaho tambah ka ditu mah. Sahanu nyaho deui kakawasan Allah urang daftar nungguan 13 tahun urang waduh cak urang kebal amat urang keur dihareupeun imah kebal amat aing 13 tahun deui ngadadak kayak angin topan pas ka Baitullah blek kakawasan Allah dulu kumaha tuh ngan aju teh hudang deui. Ya Allah, teu salat teu murtad teu puasa teu murtad teu munggah haji teu murtad teu kufur ngan dosa teu ngalaksanakeun perintah Allah Subhanahu wa taala. Si hade tah beusi gawe urang di lembur sia teu salatnya murtad sia ulah geus nyaho urang kuari mah sia teu puasanya kafir sia ulah atawa ngarumpak larangan sarua bae teu tageh teu murtad jelema agamana Islam tapi mun aya orkes joget henteu teu murtad tetep di akhirat ka sorga bae nu kos kitu ge ka sorga jeung biduana ka sorga. Iyo masalah biduana Islam nu jogetna Islam atuh ka sorga bae nu penting mah aya iman iya Islaman geus beres ka sorga bae geus pokona mah ngan ya tetep disate heula sate heula sesuai jeung kitu dorakana aya dosa. Nah tuh dek diasupkeun ka lamari mah kudu dibersihan heula seuseuh poe malah diseuseuhna ge dikecek-kecek malah lamun rada hese mah kotoranna buh mecekna ge pohara jasa bau pohara jasa digusak digesek wih datang ka hampir soek beres dikeprek-keprek langsung poe ngumbluk istri ka geus rapi karak diasupkeun ka lamari. Gitu kene urang tuh mun aya dosaannya mabok aya zina aya kabair tah mah kemudian atuh aya nama gitu maling aya kabair kene bae tah mah dikecek-kecek ku malaikat teh sakumaha urang mun aya geutahan bae geus kecek malaikat fase amat sih budak potong-potongkeun bae kitu ku aing Allah karim.
Tangke karak geus beres bersih diasupkeun ka haud Kangjeng karak diasupkeun ka surga nyanana ge isine lamun babalokot keneh diasupkeun ka surga embung nyana ge sebabnya hiji jeung nu bersih urang deuk beberangkatan teu mandi bae urang embung batur geus make baju kemeja putih make jas geus rapi urang deuk diajak kana mobil kijang anu anyar teh urang-urang hees cilihan keneh embung sakitu ge karek udah hees dah ya geus naik bae embung aing embung pokona mah mun daek sia nungguan udah aing mandi embung aing mah kajian kumaha ge geus gara make baju bae atuh make baju bagus teh aing can mandi mah ceuleuh ulat alet segala leho cule segala embung aing boga borok tetep mandi heula rapi karak geus bersolek segala karak jadi ngeunah di mobilna kecuali di mobilna baris teu mandi masalah ayo kegeraan siapa mandi dan ente oh iya mah rombongan teu mandi siap geus rombongan teu mandi ngaranna tuh beres jah takos kitulah jadi urusan masalah teu salat teu murtad ngan doraka teu puasa teu murtad ngan doraka teu haji teu murtad ngan doraka tapi lamun ngalecehkeun timbul tina bahasa ngalecehkeun tentang salat ngalecehkeun tentang puasa ngalecehkeun tentang haji istihza na ye murtad kos kitu lah budak munggah haji teuing atuh tadi Allah segala instruksi ngaji segala naon jeuh teu kudu seberat teu kudu munggah haji Allah mah lain di Mekah bae dek di gunung aya Allah di leuweung aya Allah di urang aya Allah teh Gusti Allah make jeung ngawajibkeun munggah haji sagala tah eta kos kitu teh murtad tah ngalecehkeun tah maka Gusti Allah eta teu meunang tah ieu ucapan istihza eta ngaluarkeun tina kaislaman murtad beda jeung bahasa wali anu majdzub hirup di dunia tapi pikiranana lain di dunia di Allah akhirat urang mah pan kuari hirup di dunia pikiran urang mah dunia biasa urang jelema syariat ngaranna tapi wali mah wali nyana ninggalkeun dunia baju fana heula ongkoh di dunia tapi nyana pikiran lain pikiran dunia pikiranna pikiran akhirat leng ku cinta-cintana ka Allah sehingga eueuh nu dipake ka cinta masih Allah salian Allah mengalami fana geus fana bako majdzub nyana teh eta majdzub ngan majdzub teh aya nu terkendali aya nu henteu majdzub teh kos jelema mabok arak jelema nginum bir aya anu bisa mengendalikan diri mabok mah mabok bae tapi biasa bae nyana naon gitu nahan ngacon teu pikiranna biasa da eta bisa mengendalikan diri padahal keur mabok aya nu mabok teu bisa mengendalikan diri surga sekarang bidadari sini keur mabok bir sapeti geus lain sloki di peti mah geus terus bau awakna ge jangan saya sedang naik pesawat naik pesawat pugu keur cicing dihareupeun imah pesawat jatuh di Papua saya nih waduh eta nu mabok mah situ ngabudah ngaco teh eta teu bisa menguasai diri teu bisa mengendalikan diri madzub ge sarua ka Allah bakating ku cinta ka Allah maka ngomong ngaco seperti saha nu ngaco di urang mah di urang nu geus tenar nu dibunuh teh mun baheula di Baghdad aya Husain kitu al-Halaj nyana ngomong aku mah nyana ngomong anal haq kuring Allah kusebab geus cinta jasa ka Allah geus eueuh deui naon Allah bae neule gunung Allah neule langit Allah
neule jelema Allah neule tangkal kayu Allah tungtungna anal haq berarti eta mah ittihad teh nunggal teh ngahiji diri jeung Allah diri urang mah pan maha hadis Allah makan maha qadim moal bisa ngahiji nu maha hadis jeung maha qadim tapi ku perasaannya ka Allah jadi ittihad hulul Allah aya di awak aing hulul ngaranna ieu nu bahaya ge lamun teu boga guru urang menata ngalaksanakeun ilmu kewalian ieu bisa-bisa lain ka surga ka neraka zikir mah zikir bae tapi ka neraka nu mantak sing hade di lembur urang besi aya nu zikur haheho sing hade eta kos kitu lantaran naon lantaran kan ituna besi hanas zikir tapi ka neraka sebab naon aya hulul teh Allah di awak urang berarti kan Allah cicing di dieu berarti Allah boga tempat atau aya kos kitu mah Allah makan teu boga tempat mukhalafah lil hawadis atau ittihad itu diucapkeun ih Allah mah teu meunang diittihadkeun teu meunang dihululkeun ngan jelema nu ibadah ka Gusti Allah aya nu mengalami model kos kitu teu murtad teh mah lamun sesuai jeung aturan teu murtad biasa anal haq kuring Allah mantap ditangkap baheula ku ulama-ulama pembahasan tentang al-halal bagat berbagai ulama tarurun nah ya diputus ku beberapa ulama akhirna ngadatangkeun Imam Junaidil Baghdadi Abu Amrin Junaidil Fuqaha akhirna kulantaran ieu bakal nyasarkeun saat eta raja Muqtadir maka diinstruksikeun supaya dibunuh mau tetep bae dibunuh ge seri bae anal haq begitu dibunuh bunuh maka pedang mimitina digebugan 1000 kali beres pedang ngucur getihna Allah wali urang keur carita jelema nu kaedanan ka awewe bae nu kaedanan ka awewe ngaco ngomongna ngaco bae pokona teu harti ku urang jelema kaedanan ka awewe aduh dunia milik kita berdua hamba budak berarti jeung malaikat-malaikat eta mah kan lamun urang nyaritakeun dunia milik kita berdua berarti kan jeung malaikat-malaikatna miliknyana geus teu harti ku urang aju ngomong lagi oh angin sampaikan salamku abah eta ngomong jeung angin burungana saja teu beres anu cicintaan geus cinta jasa teh ya nah eta teh geus naon kitu menyatu dirina jeung nu dipake ka cinta eta edan ngomongna ge edan teu boga kaisin teh urang boga bebene kemudian dibawa ka imah rerendengan dihareupeun kolot los baheula mah dihareupeun kolot teh boro-boro bebenean atuh boro-boro bobogohan dihareupeun kolot teh isin baheula mah tapi ku ari mah bebene dibawa ka imah kolot ka bogoh urang teh urang ngobrol dihareupeun kolot teh kolotna ge nanya eta sa ka bogoh aya mana tolol pandai sugan mana rangda tuh abah jeung mana saya jeung anakna geus garoblog kabeh nah ieu ucapan ye lamun kaluar ti wali madzub keur gaib nyana pemikiranana tina dunia hanya Allah doang henteu kufur sanajan aturan-aturan dina syariat aya anu kudu dibunuh kudu diamankeun dan lain sebagainya lantaran nyasarkeun tetep dirina teu kufur sebab naon sebab wali mah mahfuz lamun nabi maksum tinggal urang nyaritakeun tentang maksum jeung mahfuz beda ari maksum terjaga moal mungkin aya nabi maksiat sebabnya nama maksum timimiti mata celi irung dan lain sebagainya moal maksiat lantarannya nama maksum beda deui jeung nyaritakeun syariat okos tu poho padahal teh ti Allah sebab keur nyaritakeun syariat deuk nyariatkeun tasri' mahfuz sarua bae moal aya wali maksiat sebab wali mahfuz teh sarua jeung maksum hartina terjaga moal aya wali Allah maksiat moal aya sebab lamun wali
maksiat atuh mana tuturkeunana. Nah, terjaga matana dijaga ku Allah, celina dijaga ku Allah, irungna dijaga ku Allah, sungutna dijaga ku Allah, mahfuz ngaranna. Moal aya wali maksiat, lamun aya wali datang ka boga pamajikanna leuwih ti opat paehan. Lamun nya ngahalalkeun mah wali tinggal wali cek jadi cek masyarakat janaga mengatasnamakan wali, kemudian boga pamajikanna 5 genep 7 wah tambah eneng dongkol tambah geus kitu mah lain wali. Nah eta teh ngaranna teu mahfuz malaya, atawa wali zina malaya, wali judi malaya, wali mabok malaya, wali maling malaya. Mahfuz ngan lamun memeh jadi wali nyana keur madzub fana, mungkin nyana nonton orkes di hareup kieu badalekeun biduan, kieu di hareup atau nonton golek di hareup, atawa nyana ngahareupan keur main judi eta mah keur leng-lengan. Lamun ditanya jan teu nyaho beusi aya dulur urang di hareupeun orkes bae nyana keur madzub dasar. Sehingga deh si aya kiai urang nonton orkes boleh dikukumahakeun talian teh habek. Cirina nu majub jeung nu lain majub engke turun tanggap ku urang. Begitu ditanggap ai tadi nonton orkes lamun nya carita cok jara orkes aduh biduana ge geulis beuh ngagitekna ge eta mah bener-bener bor bae eta mah beus sagala jaritakeun bor sagala naon muter cek eta mah lain wali tampili ngabek. Wali malah mentas nonton orkes ya. Saya nonton orkes di mana cekan? Ai tadi dihareup di mana? Apa dihareup tadi leukeun biduan ja aing mah keur jeung Allah zikir. Tah eta berarti bener. Atuh engke tinggal kiai urang kitu bae geus. Namun ditanya, "Kiai tadi tes nonton di mana aing mah zikir?" Beuh budak. Talian ku sorban habek cekek habek. Beda lirikanna wali mangis lain deui beka yahoana la yaripul wali ilal wali. Moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali. Sebab naon? Nyana aya di kelas eta bareng. Akur bakal nyambung wali jeung wali deui sebab samakom sakelas. Lamun ku lain wali mungkin di wali-wali bari teu nyaho pan urang. Nah, nu mentok mahfuz aya tandaan atuh lamun wali cabrek mal beres. Geus wali mahfuz lamun nabi maksum. Tuh.